Maulidan di setiap kampung kudu digerak-gerak. Ulah niat nanaon segala burukat berkat. Tama sakadar seni doang lantaran orang beki dahar ya nyeun dahar. Sebab marhabana beus teu kenceng. Aya gitu bapak geus dibere dahar. Ya Nabi salam alaika. Coba can dahar. Ya Nabi salam. Mendak di lembur lamun lalaunan berarti panitia blonda. Can mere dahar tah kajen gua ge. Tapi lamun panitia na mere dahar, tah berkatna tah daharna. Teu kaburian Nabi salam baliknya na. Nah iya. Bahasa instruksi bulan mulut urang bae tah bagus gagungkeun ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bulan niatna naon mun di lembur aya nu maulidan saha kiaina tanyakeun urang kadinya hadir ulah aya unsur-unsuran ngagungkeun ka Kangjeng Nabi ke karasana urang geus mau hasil ngagungkeun urang. Oh iya sebuah pengakuan ka Kangjeng ku urang dilaksanakeun di akhirat engke ku urang karasa sinar-sinar ngagungkeun. Cenah di lembur aya Muhammadiyah cenah ngalarang bae segala versi aja aman biasa ditu urusannya mah aing mah aing we sia deuk ngalarang aing elos moal beda berkat cenah elos ditu aing mah aing we sia Muhammadiyah ngaharamkeun gamulid ngabida-bidakeun kajin aya Agustusan si Agustus ulang tahun diri sia ulang tahun soekeun sumut sia ku aing sia. Wah ieu tah hebat orang kulon teh kos kitu main soek-soekeun bae ini sia ka ditu aing mah teu perlu aing mah sia tah geus hareudang Muhammadiyah mantak Muhammadiyah di Tangerang mah hareudang Muhammadiyah Persis Wahabi emang teu gerak kita gerak asal ngabidahkeun bae ka maulidan lain kiai nu marah nu tilok salat teh jawara goblok sia segala ngabidah-bidahkeun sagala naon je aing salat tilok naon teh gelut aing sia je cak umpama dia pun jadi kos kieu tuh ini sia ka ditu beuleum di sia ku aing wah teh muntet jawara antepkeun antep kedua malah mulai jawara galak kok kita hantar si eta bae geus kahareupeun ku urang tanya ku sia gagal mah je atuh aing hayang ka sorga mah jadeureus ku urang. Geus cenah kiai bagian kulan kos kieu mah geus jadi handak teu bartaheun Muhammadiyah Persis Wahabi Syiah Tangerang teu saha dan ngembangkeun Syiah geus tilok benta izin deui ka kiaina datang dicekel teh huluna goblok sia ngembangkeun je ngadu dalil teu perlu dalil aing mah abah aing baheula lain ku sia agamana geus bae beres teu jauh dalil teu ngadu dalil jeung jawara deui kumaha atuh bisa watak aya sia di urang pletak-pletek ajur diana eta hebat Tangerang Serang Pandeglang biduk teh nyaona naon ini sikat habis watak kula sadatangan kiai ti Jawa Tengah Jawa Timur nyaritakeun Muhammadiyah Wahabi kula seri bae beneran anu ngahajat di Jawa Timur naik pesawat ka dieu 5 kiai nyaritakeun Jawa Timur perkembangan Syiah dan Wahabi luar biasa kiai langsung naik pesawat kula seri bae kiai kenapa sih ketawa aja ya urusan Jawa Timur urusan Tangerang emang kan Tangerang nggak bisa maju kula emang kenapa bukan nama santri mau ke kiai nama jawara di sini kan makanya jawaranya dilindeki nama saya apa itu lindek biarin aja ya lagi seserian bae terus diajak dagu oh iya Tangerang mah begitu aya naon-naon bae ngana maju gerak sorangan bisa babarat titik di Tangerang nu endek ngembangkeun Wahabi bang geus ku jawara nu tilok salat beneran nu beuteungna punyana di kitu Muhammadiyah kaget ini mah bukan urusan berantem cek mah gagak mau berantem aja sieun nya lagi bari mabur ayo geus antep ke Wahabi Syiah tah ku jawara beak
Mantap Jawara di urang mah Tangerang sareng Bandagerang. Wah, muludan salat menteu. Tuh masalah. Salah Jawara ge nyumbang aku anya nah. Ayo. Ge di akhirat teh atuh aya ge presentasi. Iya tuh sadu jauh jadi aku kayaknya naik akuan di situ. Ya Allah ya. Kos gitulah seputar perjuangan Kangjeng sahabat para aulia Allah. Gitu bae tiba lagi variasi. Antepkeun salina berjuang naluhurkeun syiar agama Allah dengan berbagai motif ke aya manfaatna jang dirina Allah anu bakal mereka manfaatan ka manfaat. Jadi urang leuwih ngurusan zahir ya ne awak batan ngurusan batin. Urang ngaji teh hartina hayang nyaho ka bener sangeusna bener hayang make kana kabeneran lantaran menuju anu maha bener. Sebab nu balenger lah nu bakal diasupkeun ka surga Allah. Geus urang rapihan, urang harambang sakurudat kredit, bunga-bunga bank, mumpung hirup keneh. Urang bersihan awak urang bersih, ngadadak isuk maot, urang geus bersih. Harta-harta urang teh can puguh dicekel ku anak mah, paning urang dibersih-bersihan, bawa melalui sedekah ieu harta ka akhirat. Kadeuleuna mah bangunan teh masjid, majelis, sorenganannya ngagupay, okos tukang menta-menta yatim piatu. Eta teh cik zahir mah menta, cik ahli poikoh mah ahli tasawuf utusan Allah anu hendeuk mawa harta urang ka sorga. Leuleus urang lamun inget ka dinya mah suki-suk jol aya nu menta-menta ka imah urang secara zahir nya dagang keur macet nya aya nu menta-menta boro-boro jang batur puguh ieu jang meuli beas ge can aya. Tapi geus aya nu menta-menta horeng putusan Allah dikadapurkeun mah paling di dahar tapi bikin kasih eta cek Allah dibawa ke akhirat. Tuh kan geunaheun urang ngadengekeun mah. Coba praktekeun pait betul pasti itu. Lantaran nisbat dinu pelit. Atuh hidup barahan atuh amin. Geus ya menta-menta urang jangan jangda mana batur sia malah ditanyakeun kan. Ulah sorangan aya ka dieu 10-an. Ambo. Pangeuna malah ya teh bos kitu. Awas ya, ada di isu-isu tampil yang baik. Eta masjid teh kadeuleuna wa panitia mentaan jang sebuah bangunan padahal hakikatna macak masjid titipkeun sia di aing deuk ka akhirat. Kitu keneh majelis talim kadeuleuna mah bangun kos kitu urang. Gorenganan eta teh ya. Jembatan dibawa duit urang semen nu besi dan lain sebagainya jang urang kayak di akhirat sok geura renung-renung ku urang antara zahir jeung batin lepas secara zahir teh leungeun urang horengana nempel jadi jembatan Shiratal Mustaqim di akhirat gede deui jembatanana leutik deui. Aja deh mangan semen sasak urang ngaguling di ditu. Asal lengka dua lengkaheun lah lumayan. Aja nangan nonton doang kareab. Kaheab nonton doang malah deuk nyokotan. Aduh. Nah, tinggal tergantung kumaha urang meraktekeun. Itulah seputar pembangunan Majelis Ta'lim.